AJB Podcast. Kemana? Kita pindah. Kalau biasa kayaknya. Pusing. Iya. Alah, kemana Auhan teh? Jam segini belum datang biasanya mah. On the time. Iya mah kumanya. Aduh, jam segini belum on kamera. Mana tuh? Auhan. Duh. Mana nya Auhan? Duh, nah dibuka heula kitu ieu teh. Mainnya dibuka bari jeung eueuh Auhan apaan teu puguh. Aduh, mana tuh Auhan teh telepon sugana. Ieu mah. Halo? Itu gini. Wey, Han. Wey. Hei, hayu. Hei. Hayu. Tong didinya mah sare sagala tuh. Hei. Itu. Han. Hayu. Ieu calik. Nah. Eta mah gitu. Eta dihosi. Naon teh? Cali. Ayo. Tak kosta gitu. Waduh, hapunten teh katingali. Ya tuh tadi ongkos tak kadio itu kakak owo. Banyak gitu. Eta sampai iya diangkat lah. Siap. Edas. Tiba sini gitu. Aduh, mainnya podcast itu ngerakeun salam lunya. Mana? Eta ki. Tah gitu. Ada tarik nih. Nya tarik atuh. Aduh nuhunnya Han tos kersa sumping ka AJB Podcast. Nya ayeuna sumping ka dieu nuhun. Naon teh? Oh Han tos sumping ka dieu nuhun. Nuhun jangan. Jeung di Banyur. Masih Nya hatur nuhun atas nama komunitas acara Jawa Barat. Oh Han tos sumping ka dieu. Oh nya. Ari kabatur nita dikieun mana kitu. Nya gitu. Hampura gegeran. Untung tuntutan Auhan kabina pohan. Ya. Abdi ngabuka heula nya hak sakedap. Nah, itu kan itu nya bukan naon? ngabuka acara. Itu Nya. Kayak AJB. Kami keur mah urang geus rumput dia. masih Sampai cicing cali. Talian gitu ya. emang ya sah. Eta ya kamera. Kayak AJB Podcast Be Creative or Lose. Wadidoy, ketemu lagi dengan saya. Siapa saya? Saya siapa? Tidak penting, guys. Ini yang penting mah nih. Narasumber KLJB Podcast episode hari ini. Auhan. Iya. Ya, ini adalah Auhan, entertainer sejati, multi talented, pelawak serba bisul, jago nari, jago nyanyi, jago penca, jago melet. Oke. Tema kita kali ini adalah membahas selebrida menjadi selebritas. Selebritis daerah menjadi selebritis nasional. Woi, keren. Jadi namanya artis teh kedapohan galanya. Ya, bisa mah gitu. Iya tuh.
jadi rusak fotonya mau foto Jenny foto bulu ya udah tetap ada yang gitu mah hoki nona apa waos saha oha kayak jandelaan bahamna saya sampurasun alhan kumaha teman campes iraha rek geuning atuh hah ya ini mah gering rek jagonya kieu bae kena dampak tuh corona koreda segala-galana ya dampak pengaruh efeknya angge efek ayeuna tuh peminjam lalaki kabarnya ngake efek jika lu kalau anyar dengan keselila kalau punya Kak Alhan cik atuh urang flashback tuh oh flash nya nah naon artinya ayo flash pan wadahnya flash nya hari be flash beke tukang tukang jadi tukang ngepres oh iya oke awal karir di dunia entertainment ya mitina kumaha Alhan naona miming ngawitan Alhan resep karena kesenian teh waktu kumaha baheula teh lain ayeuna tuh baheula nya baheula teh nyata karena mun teh salama ya saha jadi ke hari ya mah nyokun ke letik tehnya nah uing mah sabenerna mah resep nah maksudnya resep guys resep pesannya teh sama bapak bapaknya bapak sering latihan carung dengung gamelan di rokok nah terus panen kadio dewasa terus aya ieu ning anu eta basa-basa sing jelas lah gara-gara aya jandelaan kieu nya ya apa kana mah lain maksudnya kadio jadi diajar we saha nu kadi saha eta si eta teh jadi si Ohang nya diajar nyalung jadi bawa mah carung cilik nya lumayan ini kelas 5 SD berarti kelas 5 SD diajar diajar mana manggung gaji lumayan lah kadang-kadang terus karena gamelan oke jadi diajar balik hari teh muntah selama ayah non jadi katamahan ku musafir nya tapi mengatasnamakan ajar kerja senam mahasiswa pada ting ya lulus nage yuk itu salam Deni Oncel jadi bola teh ngadon ngiludahan tadi ngadon ngiludahan sare di si bumbung kan cecep candra dan pika cekasan mah jadi telat ya itu nama telat lulus gara-gara ya pokoknya menang motoran imah meyakin kejo rek jam sabaraha wae duka di mana duka geus manaot duka acan ambil acan emang sa apa nih ada di oncal nya ya Allah kaya teh dah alhamdulillah meureunnan kare ka pemirsa YouTube. Gara-gara pohon jadi pinter ya. Pak ka pemirsa YouTube. Ya Kang Deni Oncel atau Deni Gacrik bukan naon deui nama digundagan di wae sabaheula kitu saya payu ka wae baheula mah jelas ieu salah sahiji anu Newport jadi si Ohang jadi kieu da baheula mah jadi aya nyeun grup lawak ting barannya gara-gara manggung di Majalengka di daerah Maja Majanya di mana apa Maja di Maja ningali kieu nu rame cenah Badule Badule ningali Badule resep tiluan cenah gitu tah tiluan alhamdulillah kan hari tadi berarti mahal urang nyeun grup tiluan sedangkan aya win SMP maranehna geus mahasiswa lulus jauh bisa dengan bedana gitu
Tapi kayaknya alhamdulillah lebih ke diajarnya upacara adat ngalengser tah kieu lengser budak keneh budak jadi ngalengser alhamdulillah kan gitu nya bener teh henteu tuh ge nya bener halo nyata nya kitu pokona mah lebih ka pan urang teh nya kahiji radio urang teh nya kahiji radio babarengan nu ai PT nya lain siaran dengan kalaka dagang susu kudalia ya pokoknya nama eta we ting aya kene ting we eta radiona geus almarhum ka ieu setting susu kudalia nya pokoknya mah alahan namina teh Deni Mulyadi nya masih eta nya eta sih alias Ohang binatang nya kan bapana Atang. Oh, tong sakali kan kumaha jadi kuduna? Ohang hewan. Geura kita. Kudu binatang Atang. Binatang. Kalau sam ramana bapaknya Ohang itu guru saya, guru sejati. Hatur nuhun ge Kak, tapi enggak ada setting. Hah? Salah kali. Terpintarahan. Anggar mentadahan. Jadi Bapak Ohang itu waktu itu hampir sama dengan Sule kisahnya. Bapaknya itu suka berjualan ya ada warung nasi. Saya itu suka membantu Bapak Ohang asal nyuci piring. Jadi nyuci piring lalu bisa makan sambil ngadorong roda ke tempat itu balik lagi ke rumah. Itu flashback. Aduh, abi nuhun dikasih Bapak. Jadi kita gara-gara Bapak apa gitu. 12 tahun merajai dunia panggung di Siantero Jawa Barat. Akhirnya masuk juga di salah satu TV acara Seger Bener, terus termasuk Olga Saputra dan Wendy Cagur, Selebrida jadi Selebrinas. Tapi kumaha awalna? Jadi kan bahasa hari teteh nya berbagai macam lomba, berbagai macam lomba jeung Anton Abo eta teh di SMKI keneh di SMKI jadi bebarengan pernah ngagabung jeung Sule oge terus pisah deui da eta mah proses ketika menang teh tahun 88 Sabandung Raya terus salapan di radio ya di Antapani lah. Di Antapani salah saya bisinya. Tong disebutkeun anta salam kade. Entoh. Pernah di komite. Ada ulang ngomong anta salam. Itu lumayan kau. Di endorse. Kan di endorse lawas. Di endorse lawas. Nunggu di kurban lah. Nya baheula teh diganti. Nya. Pas menang. Jadi pas menang teh jadi angkat. Ya. Diangkat jadi non kru atau penyiar dengan temenang nyebut temenang diganti ngaran teh ulah Ohang jadi naon Hamdi Mulya nah kene po Hamdi Mulya nah barinya sorak itu bisa kieu di sini tuh baraya nya barat kan nya sas baraya burayu ya itulah pokoknya mah bisa lebih ke capek pengen nupa yuna manu kieu we terus lebih ka hiji mangsa terus kali-kali aya program di TVRI Sobat Cicepot ngiringan alhamdulillah lumayan itu pasti aya program sasakon teh alhamdulillah sasagonan sabaraha sasagon sabaraha lama nah orang mikir ningali ka Jakarta di nasional masalah ternyata eupan teh eta di radio tulis sasagon nya sasagon di sasagon teh mancing mah tuh aing ye di sasagon teras
Sandiwara Sunda kegonjakan. Sandiwara kegonjakan. Kang Sistri Aji bukan? Ya. Saudara. Ya, saudara. Jadi kita digabung. Jeung memang kan sebenarnya orang teh panayagan ongko. Kawita panayagan. Memang panayagan. Ibaratnya panayagan. Ya tetep eta mah teu ditinggalkeun. Tapi ka alhamdulillah bareng deui teh dina sasaron oge. Jeung PGH Tilu. PGH Giri Harjati. Putra Giri Harjati Tilu. Kang Dadan Sumaria. Ieu teh tukang peking. Peking ongko kadang-kala sok ngalok, sok naon kitu nya. Cicik praktekeun mun ngalok kumaha ngabeluk sok. Ngalok. Beda deui ngabeluk jeung ngalok. Ngalok mah. Iya, kumaha? Kamana mah? Kamana nya payung sangkanula da kahujanan. Kamana nyamen tatulung sangkanula kaedanan. Salah lagu teh kudu diganti. Kamana mah? Jeung PGH Tilu. PGH Giri Harjati. Putra Giri Harjati Tilu. Kang Dadan Sumaria. Ieu teh tukang peking. Peking ongko kadang-kala sok ngalok, sok naon kitu nya. Cicik praktekeun mun ngalok kumaha ngabeluk sok. Ngalok. Beda deui ngabeluk jeung ngalok. Ngalok mah. Iya, kumaha? Kamana mah? Kamana nya payung sangkanula da kahujanan. Kamana nyamen tatulung sangkanula kaedanan. Salah lagu teh kudu diganti. Kamana mah neangan huntu. Sana. Itu lah. Aduh. Ada belum kumaha. Nah, eta diuyahan make esen meureun di sakalau. Ari ngabeluk kumaha cik ngabeluk bedana. Jadi bedana teh kieu. Tadi ge eta alok nu sumbang nya. Eta teh sumbang. Alas. Nah, alas alas ya taruh. Anu alusna mah aya loba. Nya. Gawe ku sunda pisan. Aing ngabeluk mah. Jadi model sabenerna mah jadi eta teh aya wawacan mulai sok Chandra wawacan jadi aya nu jadi nyaritakeun tapi di sederhanakeun nya eta mah nyaritakeun apa aja tapi lamun karena ya jadi disingkat dari ke artinya ke bahan aja supaya dikenal ongko tayo belum teh jadi manapun mengatakan ini sakalimat dua kalimat jadi dia tak coba ke lagu nanci itu iya nyarios KLAJB podcast Wadidui itu ya KLAJB podcast Wadidui KLAJB podcast Wadidui ayo ritual kita masih kena panjang kita tahap pernah lu tarik naik deui kudu nama aya nu ieu teh buat jeung aya tapi nu buat mah ieu deui pasti kena iya buat ieu jawan kami ieu teh pionir ieu keur di mana ieu ham ieu teh di tahan tawa Trans TV jadi tokoh naon ieu ya kerah-kerah naon teh mun teh salah mah naonnya pokoknya jadi ieu teh merankeun salah sahiji bintang tamu nu di dinya kudu seuri maksudna nu tahan tuluy non bertahan katanya di ditu lamun ke tahan lamun seuri kasih gara-gara ieu
kelakuanana kita cekasaran dia ditirukeun si orang kebutuhan hak itu jadi kaliwat jadi ini nama menggoda supaya dia tertawa ya ampun mau bukan kieu ya salah jeung mah ya sareng ieu mah aya teh nuju pada manggung di manggung di Kang Wayu Rohe. Kang Wayu Rohe bukan nikahkeun baru terapat mah. Anjeunna teh bukan nipitan. Pokona di Kang Wayu Rohe sumping karasan keipitan Aoni sareng Ohang. Lah ieu bisi-bisi sok sararahnya ka pembentuk nya. Tah bukti yen Oni lain Ohang lain Oni. Maksudna sok aya nyebutkeun kauing nyebutkeun pejabat aduh bapak pejabat padahal lain eta mah Oni nya kan eta mah Haji Oni ari ieu mah Ohang kadang-kadang teu hayang nyaho deui ibu-ibu teh seni papaehan bae gitu lain papaehan di sini kurang mah lain gitu mah Oni gawin ayeuna teh mata tara ayeuna jadi cara pakai kopean karena sok disebut sok salah gitu disangka pejabat tapi didoakeun ngalajengkeun naon di DPD pasti kenging ka era kenging anyawat oke salajeng mah ya ieu mah sawawu abdi masih di sarios kene atuh nya tegul ke sakola SMK ieu atos kali cari tanah atau papasangan lah diajar masang gitu nya mencuk masang kita iya nah atuh kieu eta jeung Kang Derajat dia teh nuju manggung di Purwakarta lengserna Kang Derajat itu jadi Kang Derajat sebagai bintang tamu sareng Ohang gitu. Wow, mantul. Oke, next kali ieu. Nah, ieu salah sawios penata laga. Di Indonesia itu maksudnya di belakang layar. Di belakang layar dia itu adalah seorang penata laga dan beberapa film pun dia pernah di film dia tuh pernah jadi pemeran juga. Yudi Beksi. Yudi Beksi. Wow. Ya buat Yudi Beksi, makasih. Jurus-jurusnya benar soalnya kumaha carana supaya katunggulna siga nyaan diajarkeun ora keneh masih hebat tapi motekar dan sekarang itu dia tuh lagi membuat lagi proses pembuatan film. Wow, buatan sing sukses. Kan di sauran itu anjeunna si namanya. Suruh main lagi enggak? Pajar teh cenah Ohang mah udah terlalu tua. Kan kayaknya daing teh hayang atuh. Lumayan tuh bermarah. Naon gitu. Tapi ya itu salah saya anu memang lumayan lah. Bukan lumayan deh memang di belakang kan teka ciri gitu teka ciri di belakang layar mah tapi ya alangkah baiknya gitu kan dia kan enak sok sering bermain dengan sekelas Cecep Yayan Ruhia Iko Uais Uko Hendak nah apa sekarang eta mah apa jangan kita pang kecimur capek deh bisa aja ya mah aing nuker mancing wae mah kan keur istirahat Ohang biasa mau istirahat mancing atau yo bakat si bapak ya ayo bisa nyuling oge alhamdulillah ada SMKI SMKI pernah jadi isbi ya kita nuju di seger bener nah kudu make pereum sagalanya apan ke meres sapi
Oh, menghayati. Menghayati. Sama menghayati. Iya. Wah, nah, ya salah saya di guru. Oh. Almarhumnya Bautik. Nya. Bautik barengkor mah mite di Rabeng. Nya. Grup Rabeng. Kalasan abi sareng Sule. Tuh Sule. Nya. Kang Sule. Nya. Ohang yang Kang Ngetik. Jadi sama-sama lah. Berprosesnya mah. Proses nama sama-sama alhamdulillah. Kang Sule hebat dari sampai menjadi ya kasebutkeun sukses. Selebrida dari selebritas salam dunia udah mau ayah nongol iya tak iya kan ini ada bener dan alhamdulillah tayo nyaman berenan di aku lah ya betul kita jadi bintang tamu karena dipanggil sebagai dinamo Dewi John Wick sama John Wick ya. Saya ini John Wick John Wick ini ya pernah wow kita jurus ternyata sarua kayak jalan kaos nya nuhun kagok alhamdulillah ya tambahan deh itu tambahan deh lah kamu salah bukan wae itu mungkin baik jadi tuh tayo produknya mohon baiklah produknya baik gimana itu ya support ya saung amu kayak lain saung amu saung amu lain saung amu komunitas lengser untuk kamu samuk saya ngamuk ya pokoknya mah kakao sudah ekstrim nuhun lah pokoknya mah karena iya nak pangjajarna iya ayah bos di ketua eta komunitas KLAJB cenah tumni ada mas seragam jadi endorse lah sukan bacaan sampurasun atau naon gitu nya ini masuk majalah iya teh CD nah iya salah saya di CD Ti dia menang nama Ti dia menang nama CD banyak kan ya nah bercerik begitu ayo lain tuh menang nama jadi tagih atuh barang aku seria iya mun terkait dengan VCD yang banyak di pasaran Oham bersama Jenong, Aib, Kidaus, Pananalang lah ya di pasaran dengan grup-grup dangdut, Sora Sony zaman di Sumedang. Penonton itu banyak yang mereka aksi lawak Oham lalu dibuat VCD dan diperjualbelikan, tidak ada royalti orang. Sama sekali tidak ada. Waduh. Ya pokoknya terima kasih we. Ya. Itu pun salah satu hikmahna orang bisa dikenal. Ya. Mungkin lebih lah bukan dikenal, tapi memang kalau sudah dikenal, jadi lebih dikenal lagi. Betul. Sampai ke mancanegara. Itu hikmahnya. Di mancanegara ngajan betulnya aya rasa reus ya. Tapi sedih kamu. Kabayang mendirayati ya waduh. Atak jelema nyangkana teh wah sulam bagus lumhar anu nuhun. Amin. Amin alhamdulillah mangga we sok. Iya. Nu ya geus lah pokona sudah nama geus areweun baraja. Iya di mana? Eta mah keur di mana? Majalengka euy. Lain aku di Pangandaran. Pangandaran. Biasa. Eta di sela-sela. Nya. Di sela-sela bade manggung. Malamna, siangna jalan-jalan. Wah, menikmati. Oke. Iya. Menikmati tuh. Menikmati. Ya orang. Jangan menikmati. MC. Waduh.
Ieu teh mun teh salama ieu teh ngaemsean ongko. Nya. Nya. Ngalengseran ongko. Sabab naon lengser teh datang. Nu aya amuna dua ting salama kitulah. Nya. Mun teh salama. Ieu teh keur ngarajah meureun. Nya keur ngaraja. Nya. Ngaraja. Cik kumaha aya ngarajah lengser cik. Ngarajah lengser. Amin. Iya. Amin, ampunnya para lu. Ampunnya para lu kabis ilmu. Eta panganten mah lupa kan. Nama takdir. Nu make oge kitu dah. Sabaraha lami di dunia lengser? Lumayan karena memangnya sebenarnya mah ayeuna oge masih lamun aya nu nya dah katuh bener ye nya tah kumaha ulah aya nu nyerang ka aing nah nyerang nya pasti nyerang atuh lengser teh oh iya pacabakanana meureun ku aing padaringanana tanda kutip lain rek ngamahakeun diri lain rek ngamahakeun diri aya nama nyempek bae na ieu ohang alhamdulillah ngan beureunan dari aing murah mah bingung urang teh nya keur makan rezeki batu tah kitu. Jadi di mana ieu? Anu tadi kene ke bajuna angger nya tadi. Ieu teh tadi nonton kan gitu nya. Terus grup panggungnya masih tadi. Iya. Si bapak teu ngiring ya? Ima zaman jeung SMK ieu Pak Yoharno buah Pak Kosim. Nya masih iya mana teh ieu eta kan ini saha ieu. Nah, itu nu ngarebab Didin masih hidup geus kolot nya ke banyak Didin Ikai mana Ikai istrina Karim nya Ikai jeung Ratna Patilasan nya bener Patilasan saya terus di PHK nya oke Oke, Kang Ohang aya sabaraha di pasaran album Sunda Ohang luar biasa. Tos sabaraha album ayeuna? Mana? Album Sunda. Ari album mah 30 teh albumnya album ya Luntang lantung geuningan. Oh nya. Entah. Apa atuh? Nya album dagang non tuh dagang. Album ngawitan eta luntang lantung dagang sorak sareng hararese albumnya ngan tilu ciptaan lagu ciptaan termasuk asupsa kapukur ciptaan menyiptakeun teh terus penyanyian dengan orang lain nyata Tika Zen Tika BP BP 2 BP seberapa apanya Tika BP bintang Pantura Pantura kahiji ya kita wah eta teh sebelum eta teh baheula ieu pernah diciptakeun lagu teh Kalapangora eta Kalapangora bagus lah video klipna ya beda anger we nya kumaha teh pasaran harita boro-boro asapet harita mah nya apaan nyada ari nu ngaranna lagu mah eta we buktina hararese tahun 88 iya 88 dikeluarkeun teu boro-boro ditinggal di harita mah nah di ayeuna hararese nah bisa berapa tahun ayeuna udah kene gitu emot berenang hararese teh berarti naon tina baheula teh keur merek hese bukan nya merek termasuk eta merek hese na man kunaon aya hararese eta teh jadi haye ini
Ya sih orang betul deh. Apa betul? Eta kalau luar kan asarehe. Ini di judulan diparodikeun, tapi setelah diparodikeun itu dah memang nggak sama jadi maksudnya nanti idenya kalian nama lagu itu sama untuk maksudnya kan plagiat lah maksudnya plagiat itu kan sayona iman tuh Arabiya. Kang Ohang sasagon salah sahiji acara favorit di Jawa Barat di Mangsa Harita ngalantungan TVRI Jawa Barat. Tadinya sok nonton. Kita cuma prosesnya biasa booming. Bukan. Nah hari pertama sebenarnya mah hari si Ohang mah disebutkan percobaan. Oh teteh. Percobaan malamah untuk selama Ohang mah pas mimiti asuka ya terus syuting mimiti dina syuting percobaan ada orang sebutkan namanya pilot project pilot lah tapi ya tayang mimiti tayang heula tapi sebelum tayang sampai ke sebelum beberapa ini masih jadi dipanggil ke Kang Rubina mah Kang mah pinternya ya di depan yang high class orang mah Rubina tercocok ini aduh asapnya kan no bener nah seharinya harusnya kan ayah weh aduh ayah kayak ohnya baongnya tuh benar nah tapi itu proses dan saat tes naik teh can-can iya banyak opini masyarakat sih gak kumah Arifah ya ayah ini kamu kali dipanggil ya gacan maksudnya ariung deh cenayana ku TPR-ina ditampi sok kan iya terus abdi bade naon kalinya maksudnya nya sok kali heula oh kamu oke cenanya ternyata cenah ayeuna teh nya tina opini masyarakat gitu pengen sambutan bahwa nya maksudnya orang mewakili menengah ke bawah oh gitu terus kumaha nya terus kan lupa dua sendirian deui mana gitu ketika sabaraha ya teras-terasan nah terus eta teh alhamdulillah lancar karakter yang tadi bebelukan gitu aja teh nah jadinya lah gitu berkembang deui coba ningali proses tadi saha sih anu paling berjasa dina karir Ohang proses panjang tadi yang paling berjasa dina memberikan apa namanya teh anu sehingga Ohang seperti sekarang ini pasti ada sesuatu lah yang membuat Ohang orang yang duduk itu udah pasti bisa kita saat di depan maksudnya kalau yang menginspirasi Ohang siapa jadi kayak alamiah atau alamiah sebenarnya alamiah tapi memang jadi kayak Ohang mah can pernah lain bukan pernah tidak pernah mengidolakan tapi maksudnya apa adanya di orang tapi tetap dipelajari siapapun itu saha wae eta termasuk almarhum Kang Ibing almarhum Kang Ibing sangat kunaon sih iya kan memang nya anu spesial intina mah sabarana mah nya anu sangat berjasa nya bapak aslinya mah di kumah-kumah ke bapak asli karena non walaupun bapak lain bukan tengah dukung karena memang teh apa prosesnya si orang sudah kumah teh apa ya sebab naon belum kemana kan maksudnya kunaon buat bapak sebab dina ieu jadi pernah boga tekad kieu dulu SMP lah kurang lebih SMP bangor ongko kan sana naon nyapan sacan eta teh
ongkoh ngeband kan orang teh bakal teh band-bandan gitu yang Wahyu aja cerita itu tidak untuk beda dulu ya sama jadi ngeband terus naon gitu jadi taruhlah cekasana pergaulan berenang tarang wah ada apa nih orang di situ aya proses jadi dina ieu kan nya apa harita tapi teu serius ngan teh Bapak tong hariwan, Bapak Mama tong hariwan. Mungkin Bapak bakal apa? Naon kayak si Dedi gitu. Artinya alhamdulillah. Terus nya proses nya nya itu di Sasagon. Alhamdulillah. Oh iya gitu. Maksudnya kan alhamdulillah lebih kakalinya gitu. Makanya nya dina di Sasagon eta ayah ini tadi kan nyambung di karena tadi pulang di Jawa Barat lama Jawa Barat ya udah morana bener harita teh angkat teh tapi dengan kerjaan lah kerjaan di mana sebagai di itu nama sebagai penata geling sih di Miss Cici. Oh 2003 itu. Ya 2004 di 2003 masuk ke Miss Cici. Jadi pulang pergilah ini nama jadi kerja di Miss Cici. Pulang ke kalau Bandung teh ukur non teh ingat syuting anu dua minggu sekali hari itu mah kawinnya syuting Sasagon kerja dulu kan terus dan akhirnya sampai kerjasama jeung Cici kerjasama dengan kami Min Bagito dan beberapa artis senior kayak Nyaka Tarsan Simulat ya saat ini Maudi banyak lah pokoknya mah hari itu terlibat dan yang cari tanda teh orang kunang berketinggalan ku Pak Pamiing harita nya Pamiing harita di hari itu jadi tertarik kumaha cara jadi kita nubuat itu kumaha carana iya penonton ke boring penonton ke boring ketika ganti adegan tutup layar kurang ngabeluk gitu ngabeluk mau cari takut gitu jadi seolah-olah orang teh mau beres ya sudah beres masuk ke lagi layar buka mana nyangakeun ganti adegan gitu. Kang Ohang, cerita dong grup Calung Sabios. Kumaha perkembangan Calung zaman ayeuna? Grup Calung Sabios. Itu pernah jadi langganan di Taman Mini Indonesia Indah Nyalung. Ya. Nya salah Sabios balapan nya Ohang pernah ngabohong heula teu kapikiran bakal jadi pelawak aslina yang ngabohong biasa tentunya di daerah sirik pang ieu alhamdulillah nya salah sahiji anu memang katanya bapak ketua sanggar lindung seni Sabios bahkan diakui oleh pemerintah waktu itu ya dan terus disupport salah satu juga proses yang membentuk Ohang sekarang. Kang Ohang, sinetron sudah dibintangi banyak. Terus, ayam masalah nih kenapa di Jakarta disebut Ohang teh muka karet? Beda kieu. Kumaci. Padahal sebenarnya aya nu lebihnya. Seperti Kedaus kan. Tapi memang ketika itu kan Kedaus belum ada. Ya maksudnya belum nyampe ke sana terus mungkin Ohang anu disebut muka karet karena memang ya setiap adegan atau maksudnya kamu sok di video pasti Jerman butuh
daun siapa pasti ciri. Jadi lamun meraweng meureunna lamun meraweng gitu sih gak hokeun ka. Cik kumaha atuh merawengna? Kumaha teh? Oh gitu. Iya. Jadi jadinya luka sih karena mangan ada sebut karet eta teh awalnya dari situ. Oke, miing tadi sudah, kemudian juga artinya banyak proses yang membentuk Ohang. Terus begini Han, para pelaku seni Han saat ini khususnya seniman Sunda, sadayana terdampak corona. Menurut Ohang, bagaimana nih seharusnya biar tetap eksis? Emang sih sebenarnya namanya ke urang-urang mah pasti hese. Bukan artinya orang ya memang tuh bisa nggak bisa nih orang ayeuna orang kahalangan pisan orang juga kumaha maka dah heurek di kumaha salam dua ti sabar sabab naon memang seniman mah sangat puntennya maksudna seniman panggung utamana yang memang profesinya sebagai panayagan ya atau kalau ya sanggar seni terus gini ayeuna kieu model ayeuna naon model ieu kan aya nu ketika manggil si anu kunaon teh hayang manggil si anu manggil kiai anu manggil pelawak anu manggil penyanyi anu manggil naon tujuan anak ngumpulkeun jalma ya sedangkan ayeuna jalma ngumpul teu bisa otomatis nya wayahna di rumah saja terus selama corona itu Ohang ngapain nih? Apakah di rumah saja juga atau kumaha? Yang geus kumaha jadi imah mah nya alhamdulillah nya maksudna setelah kamari aya non aya terus zona biru zona hijau nya oh berarti yang merah kita insyaallah cek ke Bandung dan nya salah satu bukti ayeuna biasa nyarios ayeuna di konten ieu nah nya meureunna naik kamari boro-boro ngalor hadi tu sieun kumaha nyari artina lain teu ieu dan memang nu penting mah kieu nya ambil hikmahna lah geningan gitu kan memang tong boroning anu jadi ayeuna mulai teu bisa prasangka-sangka teh oh si anu mah pasti anu si eta mah pasti anu ayeuna mah dikumkeun cek asana dikumkeun sok rek sieun salahkeun geus kumaha ayeuna mah iwati sabar insyaallah lain supaya eta mah meureun da urang teh piraku teh ngarek kieu nabeuh deui lah pokona hayu lah nabeuh. Menurut Ohang bagaimana perkembangan budaya dan kesenian Sunda di zaman now? Ningali karena ieu mah sebenarnya mah walaupun cekasana karena ini sangat mengkhawatirkan kayak gitu tapi ternyata tidak lu penting mah kieu sebenarnya mah kieu ke generasi ayeuna ulah ngerasa gengsi lah. Iya. Da bukti nama geningan. Bukti nama geningan. Ayeuna bisa mana kieu tah ayeuna mah leuwih jeung kitu sabab naon? Buktina sangar jaipong masih keneh leuwih ka ayeuna rentul. Ya, termasuk panan Kang Abed oge. Salah ketua ieu kan eta pelatih jaipongan di Galaxy Nom Art. Ya, kata nu garuna teh kan rakananya. Si Yan Hideung. Si Geneuk. Kumaha lah. Si Hideung. Tapi ya ningali kana muridna sabaraha urang di mana-mana. Nya ayeuna urang geus sampai Jakarta. Nya ketika hiji mangsa hiji mangsa mau aya pasar diri nya berat teh juara wae nya maksudnya bukan
berarti gini peserta lebih ke lebih ke ratusan ribuan kemarin sekasar kia lah enak mau lebih ke ratusan ambil cekasana 5 atau 10 di sana ya berarti kan ratusan lah tapi kan anu geus di audisi geus di casting apa acan lain nama eta nu kasih asup jadi supporter nih resep sih kak gini kan baru udah kan sebenarnya hari ayah mah nu nampung termasuk ayeuna lengser amu nya itu hiji perkembangan lah sanajan baheula mah aya sebutkeun lengser amu nya lengser bae kreasi ya namanya ku perkembangan ayeuna nya pokona mah ngan intina mah sok lah jaga kumaha carana jaga supaya teleungitkeun gitu tah ayeuna gabung kendangers komunitas gitu sok iya tong ieu nu jelas lamun hiji mangsa aya naon kumaha carana ieu jadi silih dukung naon lengser amu supaya katarima di mana nya kumaha carana katarima di kalangan naon aya tuh cenah kumaha tuh lamun kieu digabungkeun cek sana nya aya teh kan aya kolaborasi atawa bisa disebutkan kieu matak naon lengser amu dihijikeun di beberapa kenal. Oh nya. Kan aya kondangan. Nah, kita sana supaya benar gitu tah. Kenangan. Ya. Iya jeung ieu tapi kolaborasina kumaha carana supaya ka alus. Betul. Sekasana terus cuma urang teh kumaha anu tukang paguyuban simen kumaha we carana supaya kacing ya ayeuna mah atuh enak kieu ulang ngomongkeun ongko memperkuat ongko hayang mertahankeun ongko ngajaga ngaraksa ngariksa budaya tapi nemongkeun anu salah punten nya punten nya ieu mah aya lah sabaraha jadi ari-ari anu dipiralkeun teh anu teu bener tah maksudna kudu make jeung ieu atuh kudu aya pendidikan atuh mun hayang kuat sok jangan kunaon bet kieu kan baheula ge urang sok sering sharing bahkan pernah pasnya baheula pernah pasnya kunaon sabab naon lengser lengser aya di sunah pake nurik bener teh tah eta baheula nu bakanyakan pernah ngalaman kabeh ya kumaha ieu ka mana berarti ieu aya nu salah teh naon penyampaianana baheula sedengkeun sabener ayeuna sok aya lengser jadi loba nu heureui tambah ku ambu tah ku mah teang heula sabener aslinya kumaha nya diguar heula filosofina bisa henteu atau kumaha jadi ulah-ulah kabablasan kan udah enak kieu tuh jadi serius nya kayaknya kan edukasi penting ya numutkeun jadi ya aya penjelasan anu lain jadi lengser ayeuna lengser loba nya anu salah mah teh apa keun gitu nu teu apa tapi nu teu apal eta nya lamun geus kapake sakali ulah ngarasa cukup berarti sakieu entong belajar terus aya urang teh kieu tah cari aya lengser sabenerna kumaha nah jadi ulah nepi ka jadi heutuh ya sak ayeuna nya lengser teh kuduna teh disingseurkeun henteu padahal baheula mah henteu sabab naon aya lengser teh kepercayaan raja Batara lengser sebatna ge nya Batara cek baheula mah Batara lengser lamun di
dunya kieuna disebut teh aya nu bisa disebutkeun kabaya. Juru berita, juru bahkan bisa sebutkan setengah kumanya kepercayaan patih lahnya untuk oke sih ai patih kan pada jadi kadang-kala rahasia ini eta teh aya di dunia ngan kunaon supaya ieu jadi panena memang rada kitu jadi inti tadi ditinggal teh tapi kuruna mah gagah lain serte wibawa tapi jadi heureuna teh sakali-kali nah ayeuna sok loba nu kabablasan kita gitu tapi teh nanaon lah masyarakat geus dalima oh berarti acuannya ke masyarakat tapi ya masyarakat nah jadi intinya bersaing ataupun ya bersaing yang memberikan yang terbaik lah sehat lah si anu make anu pakai abu gitu akhirnya naon nilai sakralna bener gitu maksudnya ya segala ge kudu jeung itu betul ya maksudnya tapi iya perlu ngayun ya kumaha ya carana supaya anu tapi lamun mau disepakati ya terserah daerah lain hukumnya kutip lain hukum anu kampu kudu kitu mayekeun teu jeung masalah beda gitu nya istilah ieu kamu pakaian anak kumaha standar lah standar sunah siga kumaha maksudnya standar ada sih pokoknya nama edukasi ulang lebih kayak jadi misalnya lagi malawak itu lain ukur diserikan lain itu berangkat dari sebuah keseriusan lawak itu serius mata aneh nyebutkan jelema kamu sih mungkin serius emang jadi pelawak itu harus serius lawak itu serius maksudnya serius ngagaweanana itu ngagaweanana siga kumaha jadi kabeh oge dina pagawean kudu serius lain ukur coba tuh mana halus aing teh bajeng cicing untuk dipelajari itu salah atau gitu jadi kumaha supaya bertahan bahkan terus meningkat bukan meningkat karena nama tapi karena karya yang memang benar-benar maksudnya menginspirasi banyak orang aina kieu lah penyanyi atau pelawak atau siapapun itu lamun gaweana karo urang lamun memang aya kaluwihan tak kaluwihan eta tapi lamun harus jadi penyanyi benar tuh jadi penyanyi totalitas terus diajar si tukang si pelawak kumaha carana supaya lain dibuat tuh bisa pelawak teh harus memang dibuat dengan konsep yang terukur kan dia bukan kadang-kadang anu teh kudu itu tergantung bawaan tapi mempelajarinya dengan serius maksudnya ulang ketika cilaka kusoran tapi yang melit kabitis kami yang melit kahuntu melit kabitis ayo kurang cobian flashback oke masih ingat lagu satu-satu aku sayang ibu ohangan lo aku kucisnya apa aduh ya Allah sok cobian zaman orang di Sabios satu-satu aku sayang ibu aku kucisnya dua juga sayang ayah aku kucisnya tiga sayang adik kakak 1 2 3 aku kucisnya 1 2 3 aku kucisnya 1 2 3 anaknya 1 2 3 awas sewanya 1 2 3 aku kucisnya
1, 2, 3. 1, 2, 3. Satria. Eta teh lawakan buhunya waktu orang Taman Mini. Walaupun eta nah. Iya. Saya di pelajaran pokoknya. Baik wae digawean. Oke, Han, urang simpulkeun Han ngomong satu acana aya Cindramata Titim Kreatif alasan anu ngajejeran podcast KLAJB komunitas ngajejeran mancing Kang Abeb Nyalira anjeunna inspirator oke memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh anggota KLAJB untuk tetap berkreasi dan Han sudah menyediakan waktu memberi inspirasi tersebut maka perlu dimonumentalkan maka ini Han ada sebuah Cindramata ada wakili KLAJB. Nah, cerita Han ini lagi di mana? Iya, itu ke syuting namanya. Nah, nyai ke syuting. Ke syutingnya acara ke syuting di salah satu TV. Nya. Oh, di mana kamari mah? Nya, baru di, ya di net. Oke. Di talk show. Wow, luar biasa. Han, kurang disimpulkan beri kreatif Orunggos menjadi selebritis tidaklah instan. Tina perih jadi berat. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Silakan Kang Han closing statement. Ya, closing. Nyarios. Ya, kawarga-warga sadaya, kadulur-dulur, naon wae profesina. Naon wae profesina kudu laras-laras serius cek bahasa keren mah. Jadi kudu soson-soson di pigaweana soson-soson neangan sabener-benerna naon ieu teh kudu kumaha pokona mah sing soson-soson bae. Pokoknya mah hasil mah kumaha engke sabab naon nya eta teh proses mah moal mengkhianati hasil bener hasil moal menghasil proses nah siga kitulah pokoknya nu jelas mah kudu soson-soson nu penting soson-soson dibarung ku ikhlas. Terima kasih Kang Han. Urip Sunda. Iya Kang Han. Cakep.